Ngobrol jeung si Uhe kabablasan. Jam 11 kieu. Bila teuing imah can dikunci di. Diuk heula di desa kedeung. Ngareunah urang duduk di dieu. Alah. Hareunahan kieu nya si Abraham ieu tempat. Bisa anjeunna si Abraham. Nah hayang teh gara baganya. Can diparaban begitu nya. Paraban heula sakedeung ah. Bah, urang ngaronda ieu mah toetnya. Ngaliwat atuh. Heueuh bae hayu urang ngaliwat lah. Jeung naon ngaliwatna? Ah, naon we ngaliwat penting mah asup lah. Kamar mana ya? Pagi bit atuh. Gede geuna mah hayam. Bari ke geroan si Abraham heuh. Poe ge geus paling kana gawena. Mungkil meureun lah. Adep ah. Aya kene euy. Enuan eueuh ah. Di kana toet. Rek balik ke jeung sumpang-simpang. Maraban hayam. Ah. Yuk. Di mana? Di kota Juragan. Hayam maneh gegara bagan. Di mana di Kanang? Di Kanang. Ngaku naon gitu? Hayang eta we meureunnan. Di Paraban bitu saeutik. Oh nuhunna tuh Juraganya di Paraban mah. Namun lah saha itu euy. Wani-wani kitu kan hayam dewek. Ah itu euy wani-wani kan barang aing. Cenah saha itu. Wah, aing urang rungkuk ya saha itu mau teh ya.